Ai di dieu teh ayeuna teh ka urang mana? Hah? Atuh cing ngedok cing. Lain. Lain serius ieu mah di dieu teh ayeuna teh ka urang mana? Ti heula mapan ngadenge mah ka urang Pangalengan. Cik ai ayeuna di dieu ka urang mana? Heuh beja mapan kadang bener kadang henteu. Ayeuna di dieu ka urang mana? Ayeuna mah tidak punya enak mah. Lain bejana cenah ka urang Lemang Dano. Bener. Hesugan we atuh benernya didoakeun kuing. Goblok. Waka we moal waka mah. Moal wara ayeuna mah di dieu teh. Rineh dulu Heeh. Oh nya ada sidik jadi banar sayur pan ayeuna mah geus sian kasih ujang. Ya Neng. Heeh. Cik ai sayur ti mana wae di dieu ayeuna nyokok ieu. Sekarang Bapak Wiwi sekarang banyak dari Pasir Wangi, Nagrak, Pamacelan, Sukadami, Cicalung, Pojok Girang, Pojok Monoko. Ku di dieu ayeuna di peseran. Naon wae. Nyampai oge lebat. Ka di dieu. Aya. Alhamdulillah aya rezeki. Syukur atunya. Sing sehat we ayeuna mah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Depan eta nomor hiji jami mah atuh kasep. Naon? Setandep. Lain serius enak teh merendah di dieu teh lelengohan teh geus lami can ieu meureun can anu hayangan atau kumaha ngaledek teuing name sataun dikantunkeun ku pun bojona ka bina-bina teuing make jeung eueuh nu hayangan ka mana karep kumaha mun hapahui kitu yang hapahui heeh tah ayeuna rada engket-engket ka insyaallah we siga aya jodona nya tak kitu di nuhun eta kitu mah iraha urang ayo bibi bisi dek bergerak ayo dibere ku si Wakanung keur oh kitu hayang nu model kumaha tina nyarios ka Wakanung kasih Wakanung nu kitu mah nu masalah nu kara kitu mah lah heudah geuning ayeuna mah lah ku zaman ayeuna mah awewe teh geuning apal sorangan ku pergaulan zaman ngalur awak soak ku ayeuna namanya wadidil hayang anu bener-bener teh ya 1001 teh bener bibi oh gitu oke tos tos jeung